Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui hanca urang ngabahas tafsir juz amma basa Sunda karya Ustad Suhendar. Ayeuna urang atos dugi ka tafsir surat Al-Infitor. Surat nu ka-82 ayat jumlah ayatna 18 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngawitan heula ka muqaddimah. Surat Al-Infitor kaabus surat Makkiyah. Anu turun samemeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ka Madinah. Dingaranan Al-Infitor dicokot tina ayat kahiji nu mibanda harti beulah. Beulahna langit oge dimuat tina Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Di hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim jeung At-Tirmizi anu katarima ti sahabat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, sing saha di antara aranjeun anu hayang ningali rongkahna kiamat maka baca surat idza asy-syamsu kuwirat, idza samau ansaqat jeung idza samau infatarat. Kasaluyuan tema bahasan surat Al-Infitor jeung surat At-Takwir masih nerangkeun rohakana kiamah. Disadengeuneun ngabahas rohakana kiamah oge dijelaskeun kasucian Al-Qur'an jeung kasucian malaikat. Maka surat Al-Infitor mah ngajentrekeun pancen malaikat nu nyatet setiap langku lampah manusia. Sakitu wae urang ngabahas bubuka atau muqaddimah tina surat Al-Infitor karya Ustad Suhendar, surat anu ka-82 jumlah ayatna aya 18. Mugi-mugi aya manfaatna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.